Hari ini kita akan mereview tempat pakaian adat Sunda. Yuk, ikutin saya. Guys, sekarang saya udah sampai, masih di Kareok Channel. Yuk kita ke poin menghirup pengrajin pakaian adat Sunda. Yuk. Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng siang ka para permiasa Karedok Channel. Nepangkeun abi di Cep Heru Collection Daksukan Sunda. Dia bade nepangkeun atanapi cara pembuatan kangge iket praktis. Di awalnya pembikinan kangge iket praktis. Sapertos kieu. Ieu dilebetna anu disebutna pul kain. Aya deui nu mangrupina anu ku sepon, tah ieu sapertos kieu sepon. Lebetanana sepon, tah ieu sadayana pul kain. Ieu iket praktis anu mangrupina tinu bahan jasa tinu iket lepasan anu tinu samping atanapi batik biasa didamelkeun iket praktis. Tah sapertos kieu terus didamelkeun wabi teh pada setengah janten kantun ngasom. Tah ngasomna ngangge jarum sareng benang. Jadi som cara pangasomana. Tas si jarum ieu entong sampai ka benangna ulah sampai ka tinggal tinu sapertos kain kieuna ulah katinggal. Tah sapertos kieu dilebetkeun. Dilebetkeun. Sapertos kieu. Sakedik wae disimkuring anu didugikeun sapertos tutorial panginten kangge pemirsa Karedok Channel. Mugi katampi ke dinu dina langkung hoyong jelas biasa wae ka padumukan atanapi ka saung galerina Cep Heru Collection.
Terus alhamdulillah tiap dinten berkarya nyata. Mung sakieu tah ieu aya seueur bentukna tah ieu nu namina Chandra Sumirat. Terus aya ieu namina anu tadi nu didamelkeun Aku Tawangsa. Gitu deui. Ieu ayeuna urang ngabuar iket lepasan sapertos kieu anu sok disebatkeun teh iket segi opat cenah anu umum nama tah ieu namina iket lepasan. Tah ieu mangrupi iket lepasan ieu biasa dibentukeun ku urang atanapi kudu mika cinta iket Sunda bade dikumahakeun oge teh sawios asa ulah nutupan mata. Ya. Oh. Iya cara pembentukan kangge ikat lepasan cara nganggena. Tah sapertos ieu nu diangge ku abi ieu namina orang bang semplak. Ieu urang cobian kudu iket ieu anu sapertos anu tadi segi 4 urang praktekkeun. Tak iya orang damelkeun heula barang bang semplak ya. Ya dah. Oh. Dikiekeun heula. Ras iketkeun kanu pengker. Tah anu kanan bade nu kiri tiasa dilebetkeun ka lebet. Dilebet. Iketkeun. Nabi di slapkeun. Anu kiri tarik di dieu. Tah di dieu tinu pengiketan bade ditalikeun mangga bade dislapkeun bade ditalikeun ke sawios tah pameh ditalikeun kieu mangrupina ditalikeun. Ieu kangge yang kangge anu mijah anu ngangge iket sapertos lamun aya sisingaan atanapi macul atanapi anu hal anu mijah atanapi anu abrag-abragan. Ieu tiasa ieu bentuk anu ujungna tiasa dikadieukeun. Ieu namina barang-barang semplak. Tah kitu deui cenah panginten aya sabaraha hiji cenah model teh seueur. Tah ieu teh neme ayeuna meureun di guana neme sapali heula. Tangke kangge kapayuna deui ke ku abi disambung. Tah ieu ayeuna aya parekos jengkol. Nah, parekos jengkol anu ieu anu ujung ieu lebetkeun ka dieu. Lebetkeun. Tah ieu lebetkeun ditilepkeun ka dieu tah ieu namina parekos jengkol. Ieu ieu mung sakieu wae anu ti abi ti Cep Heru Collection seueur bentukna seueur warna motifna seueur ku non dominan warna tergantung lah. Bade kange rombongan, bade kange grup, bade kange naon namina teh paguron tiasa kantun sumping ka alamatna Kampung Cibayombong, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Bandung, Kabupaten Bandung. Mun sakitu wae atur nuhun ke dilajeng deui kange kapayuna aya pangsi, aya kaos lukis. Sakitu wae dipikahatur. Assalamualaikum sampurasun.
baju adat Sunda Cap Hero Collection. Bagi Anda yang mau atau minat bisa dihubungi alamat di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.